Gor, adengnya ini sih enak balik. Jadi ay, Ini sih sebenarnya orang mana sih? itu orang itu aja jauh. Oh, jauhnya di mana? Pan bisik aing uli naon ka lembur sia. Jauh Den, sudah lah. Terpenting bos ngomongin eta mah. Ya, mana jauh lah. Korek kieu Gor, aing dek nanya serius ka sia ieu. Sia nyaokan RT Sule bapana si Ara. Atuh nyaho bos. Kunaon emang? Eta RT Sule. Calon mito aing. Geus korek sia jauhan si Ara. Awas sia macem-macem. Boy, macam-macam naon atuh bos? Aing. Bingung aing setiap ulin ka si Ara. Kunaon dipajar sia bae aingnya. Asalnya yang aing pajar sia, asalnya yang aing pajar sia. Awas sia macam-macam kasih Ara. Ulu sia dibeli ku aing. Hah? Maksudnya kok ngaran aing bae sih? Geus lah, capek aing ngomong jeung sia. Geus lah. Nu penting gedeng penting aing dek nonton jeung si Ara. Oh, pantes kamari si Ara ngomong nonton-nonton baik. Maksudnya bos penting nonton jeung si Ara. Heulah. Cuman sayangna aing hareneg bae ka sia yo. Setiap aing katimunya aing pajar sia bae sia. Bingung aing, jangan-jangan sih make peler. Ternyata aing salah paham ke si Ara selama ini. Ari sia kunaon betet seserian kitu. Oh lah, aing mentas nganterkeun hayang beb aing. Awas lah. Hayang beb. Waduh, maksudnya sia tas jalan yang si Ara. Aing jalan jeung hayang beb Ara, kunaon emang sia? Sieun kasaingan apa? Hah? Waduh, macem-macem sia ke jeung aing, ha? Teu nyaho emang sia mun penting aing dek nonton yang si Ara, ha? Sabodo amat, yang penting aing jalan jeung Neng Ara. Masalah buat lo. Hah? Tapi aing agak kesel ka si Gori. Masa aing pajar ku si Ara pajar si Gori deui. Padahal aing betet. Tapi sialong kota si Gori ta. Goblok doang. Kesel ka sia. Karena sia Aing naon jalan ieu yang nya? si Ara penting, ha? Ya, Aing coba langsung nanyakan ke si Ara ke imahna. Nah, pas jasa. Pucuk dicinta, gula pun tiba. Neng. Neng, Ih, Aa kenaon didinya. agar nyumput Neng. Idi Aa, kadia bae atuh tenang eueuh sasaha. Beneran aman dia Neng. Oke atuh. Emang Aa tos di mana? Itu tas di mana-mana. Atuh sengaja pendek kan dia. Oh, gitu, Aa. Neng kunaon kok sedih amat sana? Tenan naon, A. Maaf ya, A. Kamari Bapak ngusir Aa. Ngusir. Kedirain mengangkat dia nak. Idi, kamari masa laju poho bae sih? Kamari. Kamari anta katimu Neng ja. Kai make ka dieu. Atuh diberanikeun bae. Neng nyaho kan. Ngapiran lamun ulin ka dieu, nu aya diusir, dicek kanan ku bapak. Heeh sih, Neng ge heran kok tumben Aa daek ulin ka imah. Laju nganter Neng balik.
biasana cuman pandang-pandangan doang. Ngobrol ge paling di luar, lamun katimu. Eta ge tersengaja. Coba ge Neng ceritakan di awal kok aja dibingung kieu sih. Jadi kieu Mata sia si Gori. Eta mah si Deden, mata Neng ruksak panaon. Sakitu kuantang na si Deden. Si Gori mah koin diusir di dieu. Ara, Hah? Kok Agori aya di dieu? kok Agori sih? Ini mah Bentet, lain Agori. Woi, Betet! Betet, naon sa dari tanah aing? Kasihan sia ka aing. Ai Bapak, ieu mah Agori. Alas sia si Gori di mana? Tunggu si Betet. Jadi kitu ceritana. Oh, gitu ceritanya. Pesan. Coba gak Neng pikir. Can pernah ngajak Neng nonton, can pernah nganter Neng balik. Tapi kok si bapak selalu bilang eta lain AA. Coba aneh tuh. Heeh sih, Neng ge aneh. Pokosna yang teu beres ya. Guys, pokoknya Neng ulah jadi nonton yang Cideden ya. Pokoknya Neng lamun kemana-mana selalu baca bismillah. Heeh sih nya. Ara ge ngarasa Aat teu kos biasana. Setelah Neng lah ulah aneh-aneh. Tapi Neng nyaon tuh. Nyaho-naon Ama cemburu ke si Deden. Apalagi si Deden dek dijodohkeun ke si bapak jeung Neng. Cemburu atau ikhlas lamun Neng jeung si Deden. Pokona lamun AA Ja ada tas si Gori. Mesti bejaan kowe ulah deketan si Ara. Masih kene bae. Jangan perkara ta budak yang aing. Sudah Neng. Anak balik lah. Si bapak ya diusir. Heuh atuh ka hadenya. Bangsat sia. Maksudnya naon Den? Manusia ngasih bejaan ku aing ulah ngadeketan si Ara.